Kamari lamun aya Pak Heri kamari Pak Amin kabari teh nulungan motor anu terus daga anu terus icalan tahu motor nate ngelos rem kalebak Di mana? lom mikonan panglebakna motornya nyebrang ka itu ka kebun kapol langkungnya 3 meter mah abdi ge ngagotong ngakanyai motor kulimaan Kurang mana? kurang sinang barang da meneh teh buatan motor deui da tuh motor nama teh atuh set motor kalebak pisan soal pisan mun kana tem aku mah ripu jika kadang-kadang mah hirup da tuh da tarik eta kalebak pisan ngapung motor MX motor atuh geus nu urang atuh pegat teh urang kalau desa urang di kamari teh pegat teh urang kamari kalau desa pamawan langsung berapa mana barang nah iya mobilnya ke mana coba ke Cidaun dok motor turun di pulang itu dibawa mah pokoknya puyengnya kulotak aya tawuran itu teh. Di mana? Urang balik gede. Di Ciwidey ngahaja 18 motor. Di mana tawuran? Motor teh CF. Di mana? Di itu di jalan hanya. Nah, nu buka dosa ge diteungeulan. Buka dosa. Cek saha Amin ya? Ye, mah ngabohong. Cek saha? Cek saha Amin? Pak Amin teh saur urang balik gede. Atuh mah ngobrolkeun Pak Amin ge itu terang, bener. Terang teu batur. Tapi mau naon meureun ieu bangsa urang. Moal ka Pak Amin, moal. I find I'm so excited I can barely sit still or hold a thought in my head. I think it's the excitement only a free man can feel. A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain. I hope I can make it across the border. I hope to see my friend and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. You send you here for life? That's exactly what they take. In 1966, Andy Dufresne escaped from Shawshank Prison. All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap, and an old rock hammer, damn near worn down to the nub. I remember thinking it would take a man 600 years to tunnel through the wall with it. And that's how it came to pass, that on the second to last day of the job, the convict crew that tarred the plate factory roof in the spring of '49 wound up sitting in a row at 10 o'clock in the morning, drinking icy cold Bohemia-style beer, courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison. Drink up while it's cold, ladies. The colossal prick even managed to sound magnanimous. Get busy living or get busy dying. That's goddamn right. Friends among us cons. Me, I think he did it just to feel normal. Ban Yasin jeung Quran teh sarua. Ieu teh ti karuhun ya. Ieu teh ti karuhun itu. Atuh boga meneng nyampean urang. Nyamet karuhun urang. Nu geus eueuh. Memang teu boga ti karuhunnya itu. Mun urang boga tasbih itu. Dina urang i jampena teh kumaha? Ya Allah ya Rabbah wa quwwata illa billah.
Cek saha ya Allah ya Robbah. Cek saha eta teh jampean. Urang teh boga teh di anu sok namaan anu pinu sok namaan anu sok nyageurkeun ka kanu gering. Jampe eta teh. Di wana. Tiba uci. Oh, Uci nama teh sudah aya. Mau uci masih di jalan dekat Mang Adang. jampean eta. Jadi gagah eta lu macakeun eta. Panjing lare ulah aya nana. Nge batur ulah. Allahu ya robahu wa puana wa firlana wa ilana ya silana. Panjing lare eta teh. Anjing lar. Lamun urang teh mun dek ngeungelan teh maldaikeun moal. Ngebacakeun eta mah. Itu bukan masih nenek ku urang. Bakal sieun. Nenek ku amin. Ku jampe eta teh. Pan geus dijampe. Eta teh. Bismillah. Bismillahi ya Allahu ya robahu wa puana wa firlana wa ilana ya silana. Nya sing dijabah itu nya. Dijabah nya mat taruhun. Ulah mineng lagi da jelema teh sarua. Bisi ayaan kitu. Dan kitu mah wanieun, kadang-kadang ge maehan anu kitu mah. Bener. Ulah sebenarnya. Ku jampe eta ge ku jampe bismillah ya Allahu ya robahu wa puana ge panas kun kitu. Materak. Naon mah teureut. Bisa anu nyantet ka urang. Ku jampe eta mah. Yang nyantet. Atuh materak. Depan panas. Moal salat sok dibacakeun eta. Moal salat sok dibacakeun. Atuh. Lagi salat mah beda deui atuh eta. Beda deui. Tah ayeuna anu modelan garawe jalan. Urang didoakeun nya. Jalan diperbaikan atuh di alusan kudu jadi manfaat kudu nganuhunkeun ka pemerintah. Masyarakat atuh digawekeun ku pengawas jalan, aku PU atau sing lancar bayaranana. Bener dong kan? Bener. Itu lancar bayaranana mal daekeun batu bener. Mal daekeun batu. Can. No. Makan. Can. Kurang matos. Yang naon tadi? Sayur buncis. Boga Nggak buncis. sesakit. Boga Dari teh direncang da saep anu mangkukna ge. gimana baru buncis? Perang paha jadi arep-arep kita emam ka itu aya kan. Ngekun da parina, da pahajina da arinya. Pak Amin, Pak Heri nya lamun ngajabat di dia cocok. Jadi naon? Jadi lurah, jadi RT. Rek didukung mau jadi kepala lurah. Atuh komo ngatuh. Dipilih mau aku amin. Mau jadi kepala desa. Jadi mah? Jadi lurah rek dipilih mau aku amin. Kapilih atuh. Kapilih. Aya harapan. Pak Amar ge kapilih teh heula ge. Men aya mun ka dioperkeun deui ka itu. Kana ringul deui. Manehna mah jadi lurah tulus ya. Tulus Di naringul Pak Amar. Bageurna Pak Amar lah mah kuat. pagernya paman. Pak Amar bager. Subscribe HJS channel YouTube tukangna. Aya. Ai itu mah Kang Ade mah bengkel 7 C HJS YouTube bener Bengkel bengkel 7 channel YouTube
aya sebrekan gitu. Aya. Macam orang teh kudu aya kaos sebenarnya ada kamera Pak Amin mah. Engke cenah. Ieu mah ngayeukeun heula promosi heula cenah. Tah kumaha ngadangding cenah. Dangding di kamera ku. Tah anu kamari mana coba teh tingalikeun heula